Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Sekedar mengklarifikasi, takutnya ada yang salah paham. Video yang akan kita tayangkan atau film yang akan kita tayangkan setelah ini itu hanya memotivasi kepada anak-anak muda yang tidak tahu tata cara sholat dan doa sholat. Jadi ini hanya sebuah contoh bahwa anak muda zaman sekarang banyak yang tidak bisa sholat dan tidak paham tentang cara sholat, doa sholat, hukum sholat, apa segala macam hukum agama. Banyak juga yang tidak bisa ngaji. Jadi ini video ini hanya sebuah edukasi bahwa kita itu wajib untuk mementingkan agama, ilmu agama. Karena hidup di dunia itu hanya sementara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, hanya mengklarifikasi, takut ada dulur-dulur yang salah persepsi tentang film yang kita tayangkan. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi, dan kita memang bukan manusia sempurna, patut di nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mayur. Subrek tempoho lonceng nak. Cek, buru cek. Dah, cek. Pakai air lepas dah. Gentoing. Jaket ieu. Lepas, air sudah lepas. Gentoing si jaket ieu, pikiran teuing. Air kemana? Edan. Kumaha urang. Kudu tobat ieu cek carana. Hei, bukan tobat. Air jaket, air pusingnya. Gentoing jaket ieu saya di pikiran teuing jaket. Woi, Assalamualaikum. Salam. Anu weh. Naon? Sia aku naon? Lalumpatan karenceng gitu. Aya jin sia, aya jin. Di mana berang-berang kieu aya jin ngimpi bener sia mah. Dia coba. Edan sia. Ka dieu. Ngimpi. Cerita. Goblok sia. Ngeri, ieu mah asli sia. Ngimpi. Tah tanyakeun ke si Bancet, teu percaya mah. Bener wik, aing kasieun sakitu aing jagona aing ku jin mah sieun aing. Pokona mah jangan jin aku kudu tobat aing mah. Jin ge merena mere kitu. Oh, tobat ulang Badung wae mah. Emang sia tobat bisa? Kela, ari tobatnya naon? Tobat. Tobat sama teu nyaho tobat ki dengan siapa? Kumaha dan tobat dan? Atuh tobat. Nyaho tuh masih esok nyamel. Nyaho tuh. Tobat tamai tobat. Eta mah sudah tobat samel ah. Kumaha Kumaha ge tobat? bingung tobatin Tobat sambal masa kedeung meureunnan. Imah tobat bener-bener tobat. Pokona mah urang titah tobat we tah wasiat si jin. Si jin. Oh, aing titah si jin. Serem butut deui sia aing meni lumpat tah duaan. Geus anu mah kedeung. Kedeung deui eta ajan zuhur. Orang salat kamu salat bareng-bareng. Tah mun kitu aing setuju, Cep. Siap. Setuju. Oh, kudu kitu. Emang sia bisa jabe cok salat? Eta aing dipermasalahan. Sampai wudu, sampai salat. Pokoknya nama inti nama tobat we. Kumaha engken penting tobat. Bener tuh. Wih, Cet, urang jalan hiji-hiji na eta. Ah, cek aing mah salat mah lain tobat teh beda deui tah mah. Oke. Sama kewajiban urang ke 5 waktu. Ya, anu penting mah urang jalannya nu bener we. Eta aing mah kepikiran si jin tah. Butut, kita tobat deui ka urang. Oh, di bojore di sieun aing. Pokoknya nama urang nungguan ajan cik si ieu ge tah, si Lawi. Kawit. Heeh. Nungguan aja Salat, mah. salat bareng-bareng. Heeh. Aing mau siap. Sieun aing oge sia serem gitu pokoknya. Anu hiji tah. Nah, aing teu ngarti ngomong sia ngarti teu cet. Oh, aing. Eta mah teu ngomong. Bahasa naon nu Ngonyong tah hiji. Aing penasaran yang kapan gijin atuh. Edan sia mah goblok. Aya pangijin. Muka panggil siapa yang Sawan sia sawan. Hayang coba ngeutna. Keun sia. Bener siapa? Pokona mah sia ulah sok kitu ngomong gagabah sia mah. Ajan. Ayo, siap. Ajan ayo. Sunat tuh. Tobat deh mah. Yang samping PPA sia. Wah bener ieu mah kudu tobat. Oke. Yuk, urang mending tobat. Kudu geus kolot era rek ngaji ge. Itu bisa namanya pulang ibadah. Yang benar yang kolot kieu mah. Wih,
Oke. Mana orang kudu. Tapi kudu beton aja sih yang pungkur leutik geus gede mah era. Udah. Kudu pas di timnya. Ah, nu bisa ulu, bisa ulu da teu. Kumaha jemben sia. Nyaho. Jadi santai, ulah sok sahudu-hudu udah sok. Bukan yo, set wik aing bari teu pernah ngaji. Bah, ya kan tekun. Oke, sananya. Yuk, bisa aja. Oh, tilu kali wik. Leungeun 3 kali. Ieu sumut. Pada kira sebenarnya. Oh. Saan beula silur dahulu. Tah gitu wik. Tah set. Mululu lah ngomong. Oh, Si kudu jempe, batal. Tuh kudu jempe. Ah niatkeun dina hate. Sok giliran si awik. Turutan. Turutan tah aing. Ieu naik mah. Sok berat. Ini Wah ini benerkeun sia isalah mah. Kudu telat saya. Sok sia. Imah geus. Ilai. Oh si bersih. Oh, kudu bersih lah. Nah, itu. Irung. Batal sia ngomong. Berarti dia tuh bancet, kan saya tadi ngomong badan batal. Ah, sia mah kajeun ah. Salah. Kan deui. Pulang deui, Oh. tah ieu tah si bener. Oh, itu Mah hareup ka Allah mah kudu bener. kan deui. Oh. Ulah ngomong. Banget, 3 kali. Ade Abdol. Si burung ngaji urang ge baheula kitu, kudu Abdol. Tah, sampai kan keunung kali kita. Bener. Si bancet si baret tanah ngaji di mana yang muka tiba dua-duaan. Si Anil, tah, deui tah. Bancet. Si Awit. Lu apa si Awit? Oke. Ada yang nang bari pernah ngaji. Nah, si bisa ancet. Ayo Wit, sia lanjut. Sing bener sia. Bisa kan dibukain ah? Bisa. Tah itu. Masuk, terawih. Bener sia. Nah, tanah cukilkeun. Awas ulah ngomong. Ulah ngomong. Lu batoy ge, 3 kali. Oh, 3 kalinya. 3 kali, sia lobaan. Mah belas kudu acan ge. 3 kali. Tah. Bagus. Tah, ini. Saannya bener. Bisaan sakitu mah. Hebat. Top sia. Aje. Tos. Nah, gitu. Yuk, masuk sholat ayo nama. Main salatna ieu. Keren sia. Hebat. Bisaan. Iya. Ayo gimana saha, Cet? Siapa sekolah? Embung, kumaha tanggung jawab di ditu aing embung berat sia. Mending si Lawi. Man udah kene beureun. Budak nanti kan boga dosa. Tah, eta wi sia lah. Bisa. Bancet. Ih, aing can pesantren kok mau cocoy teu wau aing mah kan sia. Kumaha? Sia geus diajar. Heh. Masing-masing lah. Heh. Sia wi. Bener itu. Sebelah itu, aing belah dieu. Kumaha deui? Aing mau tanggung jawabna sia berat. Pikiran teh berat salat teh. Coba sia ulah salat kumaha? Teueuh, aing ingat ieu. Bismillah. Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak. Belegu sing wis nantum nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah. Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, Gusti, sia mawam angot kana ibadah teh. Sia mah Masih harapan kiai. tiuk-tiuk sia. Sia aing tadi menturutan aing. Tobat sia. Masih miluan mae. Dan panggil guru ngaji deh, hanya bisa sholat yuk. Atuh heung ge ku aing beres lah. Tengankeun heuh. Tenang. Oke, urang di ditu bareng-bareng jeung aing ka ditu hayu. Oke, urang kabehan. Yang saubulan aing hidup teh bisa Masya sholatnya. Sholat encol-encolan aya di ditu. Pan tadi ge aing ngomong, aing Pacina ngomong teh masing-masing. naon. Teu masing-masing aing mamung imam. Ai sia nurutan aing kabeh. Lawik ilueun deui tuturut munding sia. Kumaha tuh ayeuna? Jalan hiji-hijina urang kudu belajar. Tah, sia sih keur leutikna lu kating ulin. Geus gede teu bisa salat-salat acan. Era urang teh nama. Tuh kudu era. Tah si lawik mun jalan kitu leutik sia leutik keneh kudu belajar. Sia detik kena kudu belajar sia. Era orang teh teu bisa ibadah acan mah, teu bisa salat acan mah. Masya Allah. Baik sia dikanarakakeun ya. Tah eta kudu belajar. Cek, aing tobat atuh. Sumur datang sia. Atuh aing kudu tobat punya kudu diadakan Aduh, tadi siap ini mah. Samping tuh. Geus we urang neangan guru eta mah. Aduh, aing Mau belajar. Ayo. Aing jajar ke tempat pusane. Aing sia lurus. Urang loba ngomong. Belum benar. Mau pasti boga duit nyewa. Dan mah kieu. Lamun urang eta guru ngaji, kumaha lamun urang ajakan heula budak kieu. Oh, perlu eta mah. Budak si Perlu. Alek, Odi, sekampung we pokona Pernah mah. mah sekampung sugan sia tararobat kabehan. Mararak siat wae ho. Siat bae. Ena urang parobat kabehan sakampung. Nah, obat Lembur berkah atuh Bogor beriman berenang cocok eta. Bogor beriman. Bib, ayo di rukiah teh naon Bib? Ini bisa rieun kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan sahabat-sahabat semua dari Sidor, Sunda Bodor. Alhamdulillah ini salah satu krunya, salah satu anggota yang sedang ulang tahun. Hari kelahirannya mabruk, alfa mabruk untuk Daniel. Mudah-mudahan masih sukses selalu. Amin. Umurnya, Amin. rezekinya, dan Amin. mudah-mudahan insya Allah semuanya akhir hayatnya dijadikan akhir hayat yang husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sukses selalu untuk saudara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.